Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana. Mugia urang sin dipaparin kalancaran dina sagala urusan. Nepangkeun simkuring sapara kanca ti kelompok 5 kelas 3 C. Seja ngabanohkeun salah sahiji kasenian nu aya di Tatar Sunda. Nyaeta salah sahijina kasenian reak. Naon cenah nu disebut kasenian reak teh? Panasaran pan? Yuk kukituna urang dangukeun heula sajarah singkatna. Kanggo kasenian reak teh hoyong dijelaskeun kumaha ari tradisi ieu teh ayana kitu. Reak teh berasal dari kata eak-eakan nyata rahahan. Cuman kan kadang orang Sunda sok nyeplak jeplaknya nu penting raos diucapkeun ku anjeunna. Janten kata eak-eakan janten hayu urang ngareak tah asal kecap reakna tinu eta difungsikeunana atanapi dipentaskeunana kapungkur mah dinu hajat syukuran desa atau hasil bumi. Upami properti anu dianggo kanggo kasenian reak teh aya naon? Properti diantarana udog 1 set opat siki diantarana kerintit palintong burung bangplak panamihna hiji bedug tah artina teh masing-masing aya ngandung nu ngajurus anu keagamaan ti antawisna tiringtit artina ulah geura indit tong entong burung teh embung bangplak prak bedug artina kita salat. Kemarin kan zaman kapungkur mah mi orang salat teh ke bedug janten pami dijikeun geura indit tong embung prak geura salat sing alin anu mah kawasan. Upami anu kalibet dina kasenian reak teh hoyong dijelaskeun sareng dijeplekeun naon? Anu kalibat dan kawisna anu berperan sebagai nayaga atau penabuh ada sinden, terus aya tukang tarompet, teras aya oge anu di peran utama di depan nyaeta malim sareng ditambahan nyaeta kuda lumping sareng barongan kanggo mintonkeun akmasina. Sakitu hatur nuhun. Tah geuningan kitu cenah kasenian reak teh. Malahan saur Abah Enju mah salah sahiji seniman reak. Seni reak kantos medal dina abad ke-12 di mana zaman harita pangersa Prabu Kian Santang putrana Prabu Siliwangi miboga maksud jeung tujuan pikeun nyebarkeun agama Islam di Indonesia khususna di belahan Jawa Barat. Saperti nuku urang apal yen dina agama Islam wajib hukumna lalaki disunatan. Dina ngalaksanakeun nyunatan eta sok aya pasualan nyaeta budak lalaki nu rek disunatan teh sok ngarasa sieunneun. Tah di wewengkon Sumedang mikiran kumaha carana pikeun barudak nu rek disunatan teh teu sieunneun. Kulantaran kitu diciptakeun salah sahiji kesenian disebut reak. Kesenian reak asalna ti Rancakalong, Kabupaten Sumedang, nu tumuwuh jeung mekar di Cileunyi, Cibiru, Ujung Berung, jeung rea-rea deui. Anu mimitina dibawa ku tukang dagang di Kabupaten Sumedang dina tahun 1858. Tah, teras kumaha cenah carana beuh jeung alat naon wae nu dibutuhkeun dina ieu kasenian reak teh? Kukituna urang sakseni bae prak-prakan dina nabeuh kasenian reak ieu teh. Tah ieu namina palintong. Carana beuna sapertos kieu. Tah ieu teh tihtir. Carana kolna sapertos kieu. Tah ieu namina gembrung. Carana beukna sapertos kieu. Tah ieu bangplak. Ieu cara mainkeunna. Tah ieu teh bedug. Cara mainna sapertos kieu.
namina trompet kagunana pikeun melodi cara mainkeunna sapertos ieu. Iya teh ngaranna kecrek cara mainna. Tah, pami digabungkeun ieu sadayana bikin sapertos Kieu. ieu. Tuh gening, kitu prak-prakan dina seni ngareak teh. Ayeuna mah teu karaos tos dina tungtung video. Ku kituna mugia janten elmu pangaweruh anu enggal kanggo sadayana. Oge tiasa langkung panasaran deui kanggo mikawanoh kasenian nu aya di Tatar Sunda. Salah sahijina kasenian reak ieu. Hapunten, boh bilihna dina ngadadarkeun ieu kasenian reak teh aya nu teu luyu atawa kurang mernah dina nataan sajarahna. Kumargi simkuring sareng rengrengan teh masih sami-sami diajar dina mikawanoh kasenian khususna nu aya di Tatar Sunda. Hatur nuhun ka sadayana, khususna ka sanggar kasenian nu aya di Cilengkrang, nyaeta Pusaka Muda Pajajaran nu tos ngarojong kana ieu video. Mugia janten mangpaat kanggo sadayana. Ku kituna bilihna hoyong langkung teleb deui mikawanoh ieu kasenian reak teh tiasa ditinggal dina akun YouTube-na Pusaka Muda Pajajaran. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.